Atuh sakali panitia nyanak proposal muludan gini di kota mah sok nguriling ibu kalau lemur barade cenah muludan barade gitu di kota. Aya nunutupan imah dan beureun bakatin ku kedekut buntut kasir 7 meter teh ya. Nutupan panto nitah ka anakna meureun tutup cenah panto tutup. Ari cek anakna teh kunaon kitu mak, itu panitia muludan daratang ka dieu tuh cenah lamun nanyakeun bejakeun emak macan balik gitu. Atuh budak teh ngajega jadi satpam di payunan bumi nanya. Panitia datang, "Assalamualaikum, jang emak aya?" Cek budak teh ngajawab, bari tarik deui ngajawabna teh, "Ceuk emak ge can balik." Cenah. Panitia reuah cek emak cenah. "Iraha ujang dieu?" cenah. Berarti emak aya cenah di jero. Jaba ngabohong, jaba pelit, kanyahoan deui nya. Ku anakna teh dibuka pantona inungna teh keur nyempot tukangeun kursi. Ceuk panitia, "Alah, kamu ketahuan." Cenah kitu. Langsung ngodok pesakna eta inungna. "Kop cenah tah kuring nyumang." Bisi kuring dicirian cenah ku masyarakat. Pajarkeun teh anti muludan tah kop cenah nyumang bari nyungkun. Kade cenah umumkeun dina Jumaah 5.000 tah. 5.000 hayang diumumkeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Fa ya ibadallah usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Summa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Puja sinareng puji eta sadaya kagungan Allah anu maha caket ka urang sadayana, anu maha uninga sinareng maha ngarungu ka urang sadaya, anu parantos ngatur kana pertemuan urang sadaya, anu parantos maparinan nikmat anu teu aya putus sinareng wates wangeuna ka urang sadaya, anu maha sobar sok sanaos urang sadaya seueur midamel dosa sinareng maksiat. Rahmat sinareng kasalamatan mudah-mudahan sapapaosna oge salamina dilanggeng mayengkeun kajungjunan urang sadaya habibana wa nabiyana al-karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teka kantun ka para ahli wargina, para duriyahna, para sahabatna, tabi'in tabi'ahna, tug dugi ka urang sadaya. Mudah-mudahan urang sadayana kaangkeun janten umat Kangjeng Rasul tur kenging syafaatna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kaum ibu rahimakumullah, sok sanaos sasih Rabiul Awal ayeuna teh parantos seepnya. Seep ginten kamari nyaepkeunana nya urang bahas sakedik sajarah anu aya patula patalina sareng perayaan muludan anu sok biasa ku urang digelar nyaeta memperingati kalahiranana Kangjeng Nabi Muhammad. Terus wae dirayakeun taku urang teh tempatna ditataan, bahkan teu saalit aya panggungna nya, aya sound systemna jeung sajabana. Ta eta teh samata-mata pikeun ngebrehkeun rasa kacinta urang ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anu diharepkeun ku urang teu aya sanes nyaeta nyonto kana akhlak mulyana Kangjeng Rasul. Tah perayaan sapertos ayeuna anu sok dirayakeun ku urang teh ibu ngayakeun raramean sapertos anu biasa dilaksanakeun ku urang anu diisi ku pangaosan sareng kagiatan-kagiatan agama nu sanesna eta teh teu acan aya di zaman Kangjeng Nabi mah.
di zaman para sahabat anu opat ge teu acan aya. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Utsman, Ali teu acan aya raramean. Jiga anu sok biasa ku urang diramekeun teh iraha cenah atuh perayaan Mauludan teh ayana mimitina. Mimitina teh nyaeta sabada perang salib kahiji dina tahun 488 Hijriah. Jadi 488 tahun tina kalahiran Kangjeng Nabi ayana perayaan Mauludan teh Ibu. Nah cenah make aya perang salib sagala pada waktu harita. Sajarahna mah kieu Ibu. Jadi dina waktu harita petinggi Katolik dunia ngaranna teh nyaeta Paus Urbanus II ngaluarkeun fatwa sing saha jalma Nasrani rela ngorbankeun nyawa pikeun ngarebut Baitul Muqaddas di Palestina, maka jaminanana bakal asup ka surga ceuk agama manehna eta teh. Akhirna ngabring tentara Inggris datang ka Palestina ngarebut Masjidil Aqsa Ibu, ngarebut Baitul Muqaddas anu dikuasai ku umat Islam pada waktu harita. Terus we ngabantai jalmi Islam di Palestina eta tentara Inggris teh. Dina catatan sajarah perang salib kahiji umat Islam anu dibantai teh nyaeta 70.000 umat Islam Ibu. Anu salamet lalumpatan ngungsi. Akhirna Baitul Muqaddas Palestina dikuasai ku Inggris. Anu salamet kalalabur Ibu aya nu ka Mesir kaburna teh, aya nu ka Irak, Persia, aya anu ka Damsik, lamun ayeuna mah Syria, Damsik teh. Kalalabur nyalametkeun diri. Satahun, 2 tahun, 3 tahun patrah Islam teu aya kabangkitan. Ningali Islam lemah, muncul we ulama ahli Allah, ulama ahli sufi anu lahir di Kupah. Ari Kupah teh kota leutik di Irak Utara. Eta ulama ahli sufi teh hoyong ngimbangan fatwa Paus Urbanus II anu gagedugna karesten anu tadi teh. Cek eta ulama kuring ge bisa ngabangkitkeun Islam deui. Kumaha saur eta ulama? Man qasoda maudian yuqra'u bihi maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad utiya raudatan min riyadil jannah li'annahu ma qasoda dzalika mawadi'i ila li mahabbatihi sallallahu alaihi wasallam. Sing saha jalma anu ngamaksud rek macakeun tareh Nabi, rek muludan, maka eta jelema nu muludan teh bakal menang satengah taman-taman surga Allah. Muridna naros Ibu, ya Syekh, naon alesanana jelema muludan menang taman surga? Dijawab ku eta ulama, li annahu ma qasada dzalikal mawadi illa li mahabbatihi sallallahu alaihi wasallam. Teu pati-pati umat Islam ngayakeun muludan anging nancep dina hatena umat Islam rasa cinta ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saha eta ulama teh Ibu? Naminana teh nyaeta Al Imam Sirri As-Siddiq. Sacenah Ibu, Al Imam Sirri As-Siddiq muridna Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal teh muridna Imam Syafi'i. Imam Syafi'i teh muridna Imam Malik bin Anas. Jadi ulama besar Ibu pada waktu harita. Kadangu we eta fatwa Syekh Sirri teh Ibu ku hiji raja anu aya di kota Irbil. Di mana kota Irbil teh anu aya di Irak. Kota Irbil dikuasai ku hiji raja anu beunghar jasana. Sacenah eta raja teh ngaranna Abi Said Kaukabari bin Jainuddin bin Ali bin Baktikin. Uyande Ibu, Abi Said Kaukabari bin Jainuddin bin Ali bin Baktikin. Ceuk eta raja, Syekh bener cenah eta muludan teh menang taman surga. Bener raja. Maksudna naon cenah ngayakeun muludan teh? Maca tareh Nabi. Jangan bangkitkeun Islam deui supaya ngahiji. Bisa ngarebut deui Baitul Muqaddas anu di Palestina anu dikuasai ku tentara Inggris teh. Ceuk eta raja bener cenah lah cocok. Saur Imam Sirri cocok sih cocok, tapi cenah danana ti mana? Nya da butuh dana kanggo acara teh nya Ibu. Nya sabab harita mah hese keneh meureun nya neangan dana teh. Teu jiga ayeuna nya.
bisa wae mangdanana can kawin jeung biaya eta cek eta raja danajang naon cenah eta seh ye raja santeuna meureun jelema nu haladir teh kirang bara dibere tuang meureunnya atau dibere kue dibere cai lamun ayeuna mah dibere nginum kitu cek eta raja tapi nya oge cenah eta seh atuh nya komo ribuan nu datang mah tameureun di dieu urang teh teu munafik ibunya urang teh butuh kunaon cenah kudu gitunya jadi orang teh butuh kunaon cenah kudu duit nya atau doa butuh duit butuhnya leres teh ibu jang ibadah ka Allah teh kan butuh ku dana nya urang teh saur Imam Siri perlu dana cenah nyuguhan umat teh raja cek eta raja teu kudu bingung seh kaula nu tanggung jawab kuring nu tanggung jawab cek eta raja berang we ibu acara muludan digelar tas sakali gebragan muludan teh dihadiran ku ribuan jamaah di Irbil teh di kota kecil di Irak teh ya ieu raja Abi Said Kaukabari bin Jainuddin bin Ali bin Baktikin teh ya mencit domana teh 10.000 ibu mencit ontana 500 mencit hayamna 5.000 hayam dipencit disuguhkeun ka jamaah nu rek haladir dugi ka kitu rongkahna nya ai urang mah boro-boro nya kudu nyumang ku onta da ontanana ge teu aya gaduh hayam hiji oge digebahkeun sina kaburnya da sieun ka panggih cenah ku panitia emangna panitia teh careuh atuh sakali panitia nyanak proposal muludan gini di kota mah pan sok nguriling ibu kalau lemur barade cenah muludan barade gitu di kota aya nu nutupan imah dan beureun bakatin ku kedekut buntut kasir 7 meter teh ya nutupan panto nitah ka anakna meureun tutup cenah panto tutup ari cek anakna teh kunaon kitu mak itu panitia muludan daratang ka dieu tuh cenah lamun nanyakeun bejakeun emak macan balik gitu atau budak narte ngajega jadi satpam di payunan bumi nanya panitia datang assalamualaikum jang emak aya cek budak nate ngajawab beri tarik dia ngajawab nate cek emak ge can balik cenah panitia ruwah cek emak cenah iraha ujang dieu cenah berarti emak aya cenah di jero jaba ngabohong jaba pelit kanyahoan deui nya ku anakna teh dibuka pantona inungna teh keur nyempot tukangeun kursi cek panitia alah kamu ketahuan cenah kitu langsung ngodok pesakna eta inungna kop cenah tah kuring nyumang bisi kuring dicirian cenah ku masyarakat pajarkeun teh anti muludan tah kop cenah nyumang bari nyungkun kade cenah umumkeun dina jumaah 5.000 tah 5.000 hayang diumumkeun wih deui ibu wih deui jadi rengse gebyar muludan di Irbil bangkit Islam akhirna sabab pertama diayakeun perayaan muludan teh tujuanna sami nyaeta hoyong ngarebut deui Baitul Muqaddas anu dikuasai ku tentara Inggris teh rengse ti Irbil nyambung ka Mesir ibu muncul panitia perayaan Nabi di Mesir ieu mah di Mesir sanes di Irbil anu di panitiaanana teh nyaeta ku salah sahiji panglima perang Mesir ta ieu mah turunan darah Kurdi bangsa Kurdi anu namina Salahuddin Al-Ayyubi ku cara naon cenah memperingati Maulid di Mesir pada waktu harita di dinya mah 7 poe 7 peuting ibu Salahuddin Al-Ayyubi ngayakeun nyaeta pembacaan Al-Barjanji atanapi Burdah nampilkeun salah saurang ulama tareh nyaeta ahli syair, ahli nadom, ahli sajarah anu namina nyaeta Syekh Ja'far Al-Barjanji dugi weh ka urangnya ayeuna anu sok diaos ku barudak anu sok diaos ku urang nyaeta Barjanji tak atos we di Mesir ngayakeun muludan ngalih we ka Damsyik Syriah ibu saha cenah panitiana di Syriah nyaeta hiji ulama besar sekaligus panglima perang Islam ngaranna Syekh Nuruddin Jangki saha ibu Nuruddin Jangki eta mah di Syriah begitu bangkit Islam saatos perayaan muludan maka ngumpul anu di Syriah Syekh Nuruddin Jangki anu di Mesir sareng anu di Irbil teh anu tadi di Irak
ngumpul sadayana, maka singa-singa padang pasir ngarurumpul dipilih we salah seorang panglima pilihan, panglima perang kanggo mingpin ngarebut deui nyaeta kota Baitul Muqaddas. Milih salah seorang panglima perang kanggo mimpin ribuan umat Islam, pasukan Islam. Maka kapilih we panglima perang Islam katurunan anu darah Kurdi teh di Mesir, namina Salahuddin Al-Ayyubi. Sacenah Ibu, Salahuddin Al-Ayyubi. Di bawah komando anjeunna ribuan tentara Islam ngabring ka Palestina Ibu, mampu ngarebut deui Baitul Muqaddas. Akhirna Baitul Muqaddas mampu dimerdekakeun ku umat Islam, alhamdulillah. Tah eta hasil tina muludan mimitina teh Ibu, jang nyumangetan di umat Islam gitu. Eta teh bid'ah teu aya ti Kangjeng Nabi na, tapi eta bid'ahna bid'ah hasanah anu sae. Jadi perayaanna mah bid'ah, tapi ari peringatanna mah henteu bid'ah, datos aya ti dituna Ibu. Kan Kangjeng Nabi sering nyarioskeun kalahiranana, bahkan ku hebatna Kangjeng Nabi mah can lahir tos aya nu nyarioskeun muludan eta teh. Saha nabi-nabi sateu acan Kangjeng Nabi, diantawisna Nabi Adam tos nyarioskeun. Naon coba sababiah Nabi Adam ditarima tobatna ku Allah Ibu? Pantawasul ka Kangjeng Nabi Ibu syariatna nama. Jadi saur sapali ulama huruf Muhammad teh tina mim ha mim dal, mim anu kahiji maujudul khalaik bisababi. Ayana sakabeh makhluk sabab Allah nyiptakeun Kangjeng Nabi. Ha anu kadua hayatun khalaik bisababi. Hirupna sakabeh makhluk teh sabab Allah ngahirupkeun Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mim anu katiluna, mimna nyaeta mautul khalaik bisababi. Mautna sakabeh makhluk teh sabab Allah ngawafatkeun Kangjeng Nabi. Terus anu kaopatna ha mim dal. Dalna nyaeta dakhulul abid ilal jannah fi sababi. Asupna hamba Allah ka surga teh sabab Allah ngalebetkeun Kangjeng Nabi ka surga ti payun Ibu. Mudah-mudahan urang ngiring aya ditukangeun Kangjeng Nabi nya ka surga, amin. Ya Allah ya Rabbal amin. Tah Kangjeng Nabi Adam diturunkeun ti surga ka dunia Ibu gara-gara kasalahan hiji, dugi ka dipisahkeun sinareng Siti Hawa. Nabi Adam di India, Siti Hawa di Jeddah Ibu. Tobat Kangjeng Nabi Adam di luhureun batu bari sujud. Ceurik Kangjeng Nabi Adam teh hayang ditarima tobatna ku Allah. Sabaraha lami sujudna Kangjeng Nabi Adam teh Ibu? Sapalih kaol aya nyebutkeun 300 tahun, sapalih deui 200 tahun. Kangjeng Nabi Adam ngadamel dosa hiji, tobatna 200 tahun. Urang mah ngadamel dosa teu kaitung nya unggal poe. Ari tobatna beunang kaitung. Allahu Akbar. Kangjeng Nabi Adam teu eureun-eureun maca doa istighfar Ibu, hoyong dihampura dosana ku Allah. Kumaha doana Kangjeng Nabi Adam teh? Rabbana dollamna wa anfusana wa illam tagfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Terus dibaca ku Kangjeng Nabi Adam. Lami-lami meureun panasaran Kangjeng Nabi Adam teh. Nah, cenah ieu teh dibaca terus-terusan, tapi teu acan aya jawaban ti Allah. Gugah we Kangjeng Nabi Adam teh muka socana, pandanganan teh tembus kaluhur, dugi ka tihang-tihang aras teh katengali ku anjeunna. Sakitu indahna eta tihang-tihang aras sabab dihias ku kalimah anu sakitu mulyana. Aya lafad Allah, di sagigireun lafad Allah teh aya Nabi Muhammad, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kitu tulisanana teh. Kangjeng Nabi Adam naros ya Rob, moal sapati-pati anu namina Muhammad teh aya di sagigireun Gusti kecuali eta Muhammad teh makhluk anu paling mulya. Saha eta teh Gusti? Cek Nabi Adam teh. Allah ngajelaskeun, ya Adam ismun min asma'i auladik. He Adam, ieu ngaran Muhammad teh ngaran calon putra turunan anjeun. Jalmi Gusti? Nya, jelema eta nya mulya-mulya teuing. Can digelarkeun ke alam dunia ngaranna tos disiapkeun. Pidawuh Allah, ieu Muhammad calon jalmi anu paling dipika cinta ku kaula Adam. Kumaha saur Kangjeng Nabi Adam? Teras kumaha Gusti cenah abdi? Sur Allah, ud'uni bi abdihi qad ghafartu lak walaula Muhammadin ma khalaqtuk. He Adam,
menta ka kaula kalawan hakna Muhammad, sabab lamun kaula teu nyiptakeun Muhammad maka kaula moal nyiptakeun anjeun. Jadi secara tidak langsung asal muasal aya parentah tawasul teh nyaeta pas Kangjeng Nabi Adam ibu. Bahkan Nabi anu sanes oge Nabi Nuh ibu tos uningaeun Nabi Nuh teh. Nabi Nuh diutus ku Allah ke alam dunia teh diantawisna nyaeta pikeun ngahancurkeun raja dolim ibu. Saacana raja anu dolim dina zaman Nabi Nuh teh naminana teh Daromsil bin Pumel. Rada unik eta naminanya. Naon cenah kadoliman eta si Daromsil teh? Daromsil teh cikal bakal ayana perjudian ibu. Tapi ka beak sagala rupa eta si Daromsil anak pamajikanna ge teu ka seep ibu. Ditarohkeun jadi tarohan judi. Nabi Nuh kesel merenya hayang ngabombardir lamun ayeuna mah kitu. Eta si Daromsil hayang mejetkeun si Daromsil ngeun untup. Nabi Nuh mah 8 urang muridna. Ari Daromsil mah tentarana leuwih ti 200 ibu. Akhirna malaikat datang mayuna Nabi Nuh, tong sieun cenah Nuh, ceuk eta malaikat. Sok ayeuna mah maneh init cenah kaditu ancurkeun Daromsil. Saur Nabi Nuh, kumaha cenah ngahancurkeunana? Kaula 8 urang itu 200 leuwih. Ari cek malaikat init we kaditu ngeun meme init buka heula cenah leungeun katuh anjeun. Begitu dibuka ibu dina dampal panangan Kangjeng Nabi Nuh aya doa dibaca ku Kangjeng Nabi Nuh. Ilahi an as'aluka an tansuroni binuri Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naros Kangjeng Nabi Nuh ka malaikat, ya malaikat, ieu dina leungeun kaula teh aya nur Muhammad, aya cahaya Muhammad. Muhammad teh ngaran naon? Ngaran malaikat muqarrabin, ngaran malaikat rohaniun. Cek eta malaikat lain, cenah lain ngaran malaikat Nuh. Eta teh ngaran calon jalmi anu pangmulyana, anu dimulyakeun ku Allah. Bahkan bakal jadi nabi anu bakal mimpin umat akhir zaman. Ngajerit we Kangjeng Nabi Nuh teh ibu, ngadua ka Allah, ya Rabbi panjangkeun cenah umur abdi. Abdi hoyong janten umatna, umat Kangjeng Nabi Muhammad. Tuhnya Kangjeng Nabi Nuh hiji nabi pangkat rasul, hoyongeun jadi umatna Kangjeng Nabi. Ari urang mah tos diaku ibu alhamdulillah bakal digero engke teh urang teh pangpayuna di akhirat teh ummati yaduhulul jannah sur Kangjeng Nabi. Umat kaula hayu cenah urang asup ka surga. Ngeun aya anu genceng eta teh ibu ka surganana teh, aya anu lambat datangna teh. Nya anu genceng mah henteu dihisab tah ngajius kitu nya. Kabayang, ari anu lambat mah nya da loba kokotorna teh ya. Bobolokot ku kokotor teh aya geutah aya sajabana meureun. Ceuk malaikat teh ke cenah urang kumaha heula ieu mah. Akhirna diseuseuh ku malaikat. Diseusuh ngadagleg wae cenah urang jejekan cenah kitu, dibabukan, disikat, teu bersih wae dicokcrok, wah dipeureut. Pantes teu acan ibu lebet kana lomari tah angoan eta. Teu acan nya kedah dinaon heula, dipoe heula tos garing. Pantes teu acan eta lebet kana lomari. Teu acan kedah dinaon, disetrika heula. Nembe lebet kana lomari naudzubillah urang mah ulah dugi ka ngalangkungan eta ibunya anu pangcepet nawe urang mah ka surga na ngajiusnya jiga tadi. Amin ya Allah ya Rabbal amin. Tah matakna urang kedah akur, kedah ngahiji ame urang tiasa saling syafaatan. Amin ya Allah ya Rabbal amin. Jadi nabi anu ku urang dirayakeun teh nyaeta Kangjeng Nabi anu kalintang mulyana ibu. Ciri kamulyaan Kangjeng Nabi teh hiji, namina tos terkenal satu acan anjeunna dilahirkeun. Anu kadua ciri kamulyaanna teh Kangjeng Nabi mah lain jin lain malaikat ibu, tapi manusia sapertos urang ngeun kualitasna meureun benten. Ari urang mah jalmi biasa, ari Kangjeng Nabi mah jalmi luar biasa. Muhammadun basyarun walaysa kal basyari bal huwa yaqutatun wa nasukal hajari. Nabi Muhammad teh jalma tapi luar biasa, ibarat batu permata, urang mah batu bata. Urang mah batu bata ibu. Jadi lamun jeung kenteng teh meureun urang mah lanceuk misan.
jeung batako teh emang urang mah barisna ge meureun nya. Atuh kitu mah teu aya hargaan batu bata sursa ibu aya. Komo lamun batu batana seueur. Nya hiji mah pasti kurang aya hargaan paling ge pake mabet anjingnya. Tapi lamun seueur mah eta batu batana coba jieun bangunan mewahnya. Hargana miliaran ibu. Moal bisa nangtung eta bangunan mewah. Lamun teu didukung ku salah sahiji bahan di antawisna nyata batu leres henteu ibu. Makana urang ibarat batu bata, urang bakal boga harga lamun urang loba ngahiji. Matak urang kudu daek dihijikeun nya ibu. Ibu-ibu mah meureun di mana dihijikeunana dina majelis taklim jiga kieu. Lamun bapak-bapak di mana cenah di masjid bapak-bapak mah salat berjamaah. Mata kekepri ku ibu caroge teh ibu sina berjamaah ka masjid. Atuh dah hujan cenah mah ka masjidna ge yeuh payung. Leueur mah ka masjidna ge yeuh iteuk. Poek yeuh batre. Atuh dah ceret kumaha kotor yeuh salin. Kitu we sok geura bakal pinuh insyaallah masjid teh. Jadi hasil muludan teh ibunya kedah seueur anu berjamaahna di masjid. Sabab hayang boga harga di hadapan Allah teh nyaeta urang ngahiji. Lamun ibu-ibu mah hoyong gaduh harga di payunan Allah teh urang sadayana kedah ngahiji saling heuyeuk sauyunan meureun kitu nya. Oge sing sae ibadah urang ka Allahna. Mugia urang sadayana kaangkeun janten umat Kangjeng Nabi sareng kenging syafaatna amin ya Allah ya rabbal alamin. Rupina sakian tiasa kapihatur mudah-mudahan aya manfaatna. Leresna murni lungsur ti Allah, lepatna murni tina kabodohan pribados. Kalayan ditutup ku doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.